A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina liqabuli ma yuwafiquhu minal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil mab'usi lil insi wal zan wa ala alihi wa sahbihi alladzina istaqbahu lil infiradi wal hurban amma ba'du. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tatlubu arbaatun bi ghairi arbaatin fi akhir zaman fa innaka la taziduha. La tatlubu aliman ya'malu bi ilmihi fatabqa jahilan. La tatlubu sadiqan bi ghairi aibin fatabqa wahidan. La tatlubu rizqan bi ghairi subhatin fatabqa za'ian. La tatlubu amalan bi ghairi riya'in fatabqa bila amalin. Wa qala sayyidina Ali karamallahu wajha al amal ma'ar riya'i khairu min khairi amalin. Al amal ma'ar riya'i khairu min ghairi amalin. Wallahu yahdina ila sabilil haq. Para ihwanil kiram anu dipihormat mugia ku Allah dimuliakeun. Kalayan sami tiasa ngahadiran acara rutinitas istighosa akbar. Nu diayakeun dina setiap wengi Khamis akhir sasi Hijriyah di Majlis Nurul Ikhlas Sukaraksa, Desa Panangapan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur Selatan. Sateuacanna ngalaksanakeun ngadua berjamaah atau disebut istighosah. Langkung dipayun rupina syukur nu ngajadikeun bubu catur, puja nu ngajadikeun bubu kacarita. Ama sakeluarga nada dihapunten kasadaya jamaah. Pamugi urang sadayana ku Allah dipaparin sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Kalayan dikuatkan iman, ditetapkan Islam, dipagahkan akidah. Kalayan nyicingan dina ahli sunnah wal jamaah. Pamugia di mana pupus aya dina husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Tanbihun pepeling, catatan hasil pribadi. Ari ngelmu atawa urang dina istighosah. Garis miring ngadua, garis miring riyado teh kudu kapanggih. Karasa kaharti jeung nyata kudu kapanggih pituduhna. Kudu kaharti maksud tujuanana. Kudu karasa eusina. Kudu nyata ayana. Neangan jalana, neangan torekatna, nyaeta carana keur nunggalkeun kaula jeung Gustina. Nyaeta kudu rep sidakep sinuku tunggal amataeni panca indera, tutupi babahan nawasa sanga. Sarta rasana rasakeun kurang, bungahkeun manahna, bungahkeun kurang. Mata ini patang perkara.
perkara naon anu dimaksud urang sing terbuka, sing kapanggih, sing karampak, sarining rasa, ciri diri anu sajati, karatona anu manon, tegesna dat anu agung Baitullah, anu sajati tempatna ngahampura dosa, teu di kulon, teu di kidul, teu di kaler, teu di wetan, teu di luhur, teu di handap, tapi dina hate anu suci. Ini disebut qalbi mukminin Baitullah. Ingatkeun ulah nuduh ka Allah kana wujud. Da Allah mah teu beunang disarwakeun jeung naon bae anu aya di ieu dunya. Kapan dina dalil laisa kamislihi saeun wa huwa samiul basir. Sumawona make nyamarutkeun kana diri nama hukumna oge kufur. Manusia teu daya teu upaya. La haula wala quwata. Urang neda hampura ku Allah. Urang neda dihampura ku Allah. Tapi Allah moal ngahampura dosa. Urang lamun inung bapang teu ngahampura. Lamun urang teu maripat ka Allah. Kana dat sifatna Gusti. Bisa jadi akbar nage meureun ka mana mendi. Hare-hare ngaler ngidul. Matak ulah gampang-gampang nyalahkeun kana kaayaan nulian. Lantaran itu ieu oge acan tangtu. Eta mah angin Allah anu maha uninga. Allah anu maha weruh kana santero maksud tujuan manusia. Ulah hayang kapuji manusia lantaran puji manu Allah. Lantaran jalma anu resep dipuji teh batina marugi. Ulah bosen-bosen nanyakeun lamun anu teu ngarti sabab loba tatanya teh teu aya gorengna sarua jeung ngumpul-ngumpul bahan keur naekeun darajat pribadi. Ulah adigung-adiguna ieu aing pangakangna boga rasa pinter aing teu deungeun bisi ti soledat anu akhirna mata kawalat. Sajabana ti eta ama perlu ngadugikeun. Ama perlu nyampikeun piwuru-piwuru tata kesopanan santun jeung duduga priyoga kudu dipake kurang sarea. Gusti wajib dipuji, Ibu Rama wajib dipunjung, dipuja ka Allah urang sembah. Ibu ti Rama ngalap mulus rahayuna sareng barokah salamatna. Jalma kudu rea batur supaya bisa silih tulungan, silih titipkeun nya diri budi akal lantaran ti pada jalma. Cek bahasa sepuh mah eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae raga taya pangawasa hirup katungkul kupati paeh teu nyaho di mangsa. Kudu nama hirup nu ngabogaan pati paeh kudu nyaho di mangsa. Nafsu nu mata kaluhung badan anu katempuhan atau anu puguh ngukur kakujur ingkar titakabur betah nimbang-nimbang awak pasti maksudna bakal katewak urang sadayana.
hiji urang dina ngajalankeun istighosa teh ngandung makna kudu apa kana syariat. Dina urang ngajalankeun syariat. Hiji syariat. Syariat teh kudu nuruti kana parentahanna Gusti Allah. Kadua ulah saomong-omongna. Katilu ulah satenjo-tenjona. 4 ulah sadenge-dengena. 5 ulah sacokot-cokotna. Eta ngaranna syariat. Di mana urang parantos ngajangkeun syariat taikeun urang kana tarekat. Hiji kudu nganyahokeun dauhan Allah. Kadua dina tarekat teh kudu nganyaho nu perlu jeung nu teu perlu diomongkeun. Katilu kudu nyaho anu perlu jeung nu teu perlu ditenjo. Kaopat kudu nyaho nu perlu jeung nu teu perlu didenge. Kalima kudu nyaho nu perlu jeung nu teu perlu dicokot. Eta ngaran tarekat. Di mana urang geus ngalaksanakeun tarekat nya bakal kapanggih urang jalan hakikat. Naon hak dina tarekat ada hakikat. Hakikat teh kahiji urang kudu nyaho bener. Kudu nyaho bener ka Gusti Allah. Kadua kudu ngomong anu bener. Katilu kudu nenjo anu bener. Kaopat kudu ngadengi anu bener. Kalima kudu nyokot anu bener. Di mana lamun urang parantos mincakan hakikat, pasti urang bakal bisa ditaikeun kana makrifat urang ka Allah. Naon aing ngaran marifat teh nganyahokeun kana perjalanan hirup nu pada majajina hakiki urang nganyahokeun urang ka Allah nu Maha Kawasa supaya urang rasa loba kasieun urang ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab hiji dina marifat sing nyaho bener tunggalna kaula Gusti. Kadua sing nyaho bener bedana hade jeung goreng. Katilu sing nyaho welas jeung asih jeung kapapada makhlukna. Kaopat kudu panjang ingatan, kudu boga wiwaka, pamilih dina diri urang. Kalima kudu campleng wawanen pengkuh-ngukuhan kanyataan. Margi dina sapali ulama marifat terangkeun. Bahkan dina prak-prakan iman oge pan aya 5. Maripatna iman teh aya 5. Hiji iman taklid. Hartosna iman taklid teh masih keneh ulah ilu. Teu nanaon urang iman taklid ngan kudu ditaikeun iman kadua nyata disebut iman ilmu. Hartina hasilna tina guru atawa iman cenah cek guru cek kolot. Teu nanaon ngan tuluykeun kurang di mana hasil guru taikeun kana nomor katilu disebut iman ayan. Hartosna teu samar-samar deui ma'rifatul ayan. Di mana urang geus marifat geus iman ayan ditaikeun kana iman yakin. Hartosna geus yakin kan ada sifat asma af'alna Gusti Allah disebut ma'rifatul yakin. Sing sampurna supaya hakiki taikeun iman teh kana iman hak haratina geus muraqabah geus bisa netepkeun kana sajatina niat nyaeta itiqad dina diri teh teu aya kajabe lintang billah fillah lillah minallah ilallah. Engke na bakalnya kapanggih ruh anu tujuh dina diri urang
di antawisna ruh nabati, kahiji kadua ruh hewani, katilu ruh robani, kaopat ruh imani, kalima ruh idopi, kagenep ruh jasmani, katujuh ruh rohani. Malah bisa nyaho kana badan sakujur mun urang teu nyaho kana awak sorangan moal nyaho ka Allah na tegasna bakal urang lolong. Disebutna margi dina katerangan atau dina dalil wa mangkana fi hadihi a'ma fahuwa irati a'ma fa adallu sabila. Dina Al-Quran surat Bani Israel ayat 70 nerangkeun. Dina ayat 72 jeung sing saha anu lolong di ieu dunia ka Allah nya di akhiratna oge lolong sarta leuwih sasara. Wayana kitu kungayakeun dina ngalaksanakeun istighosah teh saorang murih pitulung nedak ka Allah supaya di urang ulah lolong di dunia komo urang lolong di akhirat. Ngan saestuna panjenengan keur ngajalankeun istighosah teh urang kudu muraqabah diri urang ka Allah Nu Maha Kawasa. Margi dina dai walana kuma laisa lakabi ilmun inna sama wal basar wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ula. Dina Al-Quran surat Bani Israel ayat 30 genep. Hartosna jeung poma maneh ulah rek tuturut kana sanis kara anu maneh teu boga pangaweruh. Perkara eta kana saestuna pangdenge panenjo katut hate teh kabehanana bakal dipariksa. Makana urang dibawa ngalaksanakeun istighosah teh ngalaksanakeun ibadah katut ngadua ka Allah Nu Maha Kawasa teh seolah-olah urang rek ngarakatkeun diri urang ka Allah Nu Maha Kawasa ku jalan syariat ngalaksanakeun istighosah atau ngadua berjamaah. Kuayana kitu parantos diuningakeun dina dalilna dauhan anu Maha Kawasa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Dina Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Hartosna cek pangeran maneh ngadauh kieu pek geura ngadua ka kami. Geura ngadua ka kami tawan de kami ngaijabah maraneh kabeh. Saestuna jalma-jalma anu sarombong tina ibadah ka kami bakal asup ka jahanam dina kaayaan dihinakeun. Makana urang kuat makana urang ku kahusuan urang, ku kaikhlasan, ku kasobaran ngalaksanakeun ibadah urang ka Allah, ngalaksanakeun istighosah teh seolah-olah sajabana urang bener-bener urang dibarengan jeung sobar ngalaksanakeun ibadah. Margi dina ngalaksanakeun sobar teh seolah-olah hamba terpuji mung Allah. Innal abda innahu awab. Saestuna anu paling dipikadeudeuh ku Allah ya eta jalma anu sobar. Allah ngajelaskeun dina ayatna fasbir inna wa'dallah haqqun wastaghfir lidzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Dina Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 55 nerangkeun hartosna ku kituna masing sobar karena janji Allah teh hak jeung pek menta dihampura tina dosa maneh jeung geura prak geura sucikeun ku muji
sakul ka pangeran maneh dek sorena jeung isukna kanten upami rajin urang udang tengah malam ngalaksanakeun tahajud samemeh ngalaksanakeun tahajud ngalaksanakeun susuci heula mandi heula urang diniatan urang niatna niat ingsun adus putih mutihaken badan ingsun kaya bocah baru lahir muga Allah ngaijabah kana sagarupi maksad sinarang maksad tujuan abdi sareng muga Gusti ngaleungitkeun rareget kokotor anu ngancik dina bahan abdi ditambahan deui urang niat mandina nawaitu gusalil dulil karomati wal istijabati du'ai lillahi ta'ala sajaba urang parantos rengse ngalaksanakeun adus langsung urang ngalaksanakeun ibadah pas urang ngalaksanakeun ibadah diteruskeun urang istighosah maca istighfar ngadua margi dina ngalaksanakeun urang tahajud atawa netepan tengah wengi teh parantos diuningakeun dina ayatna wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayab asyaka rabbuka maqaman mahmuda dina Al-Qur'an surat Bani Israil ayat 68 parantos diuningakeun dina sebagian peuting prageura salat tahajud ngaranna minangka eta salat teh salat sunat keur maneh supaya pangeran maneh supaya pangeran maneh ngangkat kana tempat anu pinuji supaya diangkat kana tempat anu pinuji dina urang ngalaksanakeun tahajud tambahan kurang kumuri pitulung istighosah hartina sanes naon-naon dina ngalaksanakeun istighosah teh malah mah saur sapal ulama ahli marifatul haq mah ulah ngagaduhan tujuan urang hayang naon-naon estu urang lillahi ta'ala urang karena Allah karena orang hayang kenging rahmat kanya di Allah Subhanahu wa taala. Dina eta orang intina istighosah. Malah diterangkeun sesepuh kapungkur dina nyaritakeun bab ilmu dina Sundawitan diteangan ku urang supaya kapanggih eta supaya kapangi karasa rarasakeun sapertos siloka ilmu leluhur sesepuh kapungkur nu disebutkeun Sunda wiwitan anu luhungna kabina-bina anu antra kabalarea kaimpleng teh ilmu bahasa Sunda teh aya 5 hiji cek sepuh kapungkur mapan ilmu teh aya ilmu syaifi kadua aya ilmu napak sancang katilu ilmu teterak di kadek atawa teterak di bedil kaopat ilmu rawa rontek kalima ilmu halimunan tah eta 5 ilmu ieu ku karuhun leluhur sesepuh Sunda wiwitan mah jadi bener-bener dibeli ku puasa kuriado jeung amalia zaman ayeuna geus langka anu baroga ilmu ieu teh margi urang mah loba di sibukeun diri teh neangan haliah dunya ngan ilmu ieu teh bisa dipernahkeun sareng disampurnakeun kana ageman ajaran Islam contoh sapertos ilmu syaifi ngandung harti lain kudu bisa ngapung tapi kudu sae pikiran
atanapi sae emutanana sareng hade hate kapada sahabae eta nu ngandung makna. Kadua ilmu napak sanca diagemkeun kana ajaran Islam lain kudu bisa lumpat dina luhur cai tapi kudu bisa napak sagala golongan jadi silaturahim jalan jeung sahabae umat manusia sajagat raya sapratos anu kurang dilakoni ngalaksanakeun istighosah teh ieu teh saolah-olah urang hayang nyeurkeun silaturahmi. Pamugia urang dina ngayakeun acara istighosah di mana bae urang saolah-olah lek napungkeun diri nu pada majaji jeung pada makhlukna deui hakiki urang hayang ngarakatkeun diri urang ka Allah nu Maha Kawasa. Aya deui katu ilmu teu teurak dikadek atawa teu teurak ditemak atawa teurak dibedil tapi lain kudu teu teurak dikadek atanapi teu teurak ditemak dibedil ku pistol atawa urang dikadek tapi kudu boga jeung kuat pamadegan sorangan buh dina mayunan ujian sapertos cacian, makian, ejekan, cemoohan, hinaan, jeung fitnahan. Urang teu teurak atanapi teu tembus dipangaruhan kana kagorengan ku saha wae tah hasil urang eta dina ilmu rawarontek. Kanten dina urang segi dina rumah tangga anu kalintang enteng-enteng ning bangga mangga kurang lenyepan papatah jeung aturan leluhur sesepuh kapung aya deui ilmu teh ilmu rawarontek aira ilmu rawarontek teh nyata sepuh kapung kurma dikadek potong nepung deui lain kudu bisa dikadek nyambung deui tapi kudu bisa ngahijikeun dulur-dulur atawa saha wae anu pepegat silaturahmi lantaran aya papaseanan jadi bisa dihijikeun deui ku tali cinta na asihna Allah Subhanahu wa taala nyaeta Rahman Rahimna ku jalan silaturahim ku jalan silih asa, silih asih, silih asu, malah mah silih wangian, sakumna makhluk Allah anu aya di hamparan jagat ieu. Aya deui ilmu sunat teh, aya ilmu halimunan. Lain kudu bisa ngaleungit tapi kudu bisa nyumput buni dinu caang khususna dina amal ibadah na urang tong hanyaho batur supaya naon supaya teriak lantaran ria teh cikal bakal ujub terus takabur anu akhirna bisa kupur jalma parantos kupur nya dimusuhan ku Allah Subhanahu wa taala dimusuhan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ku kituna dina ngajalankeun enggoning urang tarekah jeung syariat jeung hakikat ku nepi urang kana kamarifat nanyahokeun urang kana aturan diri urang supaya urang menghadap urang Allah anu Maha Kawasa urang bisa sampuraning hirup sampuraning maut. Malah mah di mana urang geus kahontal maka cek sepuh maka ku kituna urang poma kasadaya jamaah anu ngalaksanakeun istighosah kanten anu tata cara ti ama pamugi urang cekal dalang kahiji
teu meunang ngabunuh, teu meunang menyangka pada manusia. Kadua, teu meunang menipu pada manusia. Atilu, teu meunang merampas hak milik atau memperkosa sesama manusia. Kaopat, teu meunang membohong atau mendustai. Kalima, teu kenging sirik, dengki, menghasut, memfitnah sesama manusia. Kagenep, teu meunang mencaci, menghina pada manusia. Katujuh, teu kenging kabur, ujub, mengangkat diri. Artinya urang pupusieun. Kadalat, teu meunang kawin, zina pada perempuan anu can dikawin. Kasalapan, teu kenging main, judi, atau jenis naon bae anu kinten dilarang ku syara, ku hukum, ku aturan hukum Allah. Kasapuluh, teu meunang ngalawan ka orang tua, ka indung bapa, hanten ka guru. Bisi teu meunang barokah ti guru. Kasabelas, teu meunang ngalajur nafsu. Ka-12, teu meunang gede ambek. 13, teu kenging ngomongkeun batur. 14, teu kenging nyieun teu ngeunah ka batur. 15, teu kenging nyieun susah ka batur. 16, teu kenging sirikan kaayaan batur. 17, teu kenging cawadan. 18, teu kenging teu payaan. 19, teu kenging arah subaha. 20, teu kenging miara kasusah. 20, teu kenging nguluwut kabingung. Teu kenging 23, teu kenging menghina. 23, teu kenging umanggul urang hayang kapuji, anten urang pupujieun. Ka-24, teu kenging hawek dina katuangan, dina naon bae. Ka-25, teu kenging ngalamun teu puguh. Kudu puguh anu dilamunan ku urang. Secara urang ngabogaan tujuan anu tertentu. Secara urang ngabogaan maksad anu utama. Keur ngadeukeutkeun diri urang ka Allah. Jadi kudu puguh urang. Seolah-olah lamun puguh mah urang tapakur urang ka Allah nu Maha Kawasa. 26, teu kenging eraan anu leuwih ti misti. Komo urang dina ngalaksanakeun ibadah urang ka Allah. Masih urang loba eraan kanten leuwih ti misti urang. Hiji, sababiahna lamun urang eraan leuwih ti misti bakal ngajauhkeun diri urang jeung pada manusia jeung rezeki-rezekina hakiki urang ka Allah Subhanahu wa taala. Secara urang optimal hartina urang moal bisa meunang ilmu tanpa urang dibarengan jeung ilmu di luar. 27, ieu wasiat mah kenging kebluk urang beuki hees beuki sare sing loba eling urang ka Allah. Beurang jeung peutingna beurang kudu nyaho di beurangna. Peuting kudu nyaho di peutingna, waktu kudu nyaho di waktuna. Waktu ibadah urang kudu apal waktu ibadahna. Mana urang waktu ibadah, mana waktu urang usaha, mana urang waktu keur ngalaksanakeun urang takurub ka Allah nu Maha Kawasa. Jadi urang kudu boga waktu anu saestuna. Di mana lamun urang beuki sare, beuki kebluk parang beuki sare, urang bisi loba eling urang ka Allah anu Maha Kawasa. Ka-28, papata teu kenging pahereng, pasea jeung saha wae, pasea jeung batur. Malah kudu emut di mana urang dek pasea atau dek amek urang dek masea ke naon. Rek ngamek ka batur kudu amek heula diri sorangan.
Lamun dek nyiwit awak batur ciut awak sorangan. Lamun dek ngahina batur hina diri sorangan. Cabak heula awak sorangan. Nu dihina teh saha? Nu ngahina teh saha? Nu dihina teh makhluk saha? Anu ngahina teh makhluk saha? Nu dihina teh saha jelema? Anu ngahina na saha jelema? Sarua. Di mana lamun urang? Apa? Karena silsilah diri urang. Silsilah urang teh saolah dibarengan urang ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab dina ayat Al-Qur'an parantos diuningakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah ngabarengan ka urang sadaya. Allah ngabarengan ka urang sadaya. Dina setiap saat di mana urang geus boga rasa dibarengan ku Allah, maka urang bakal timbul rasa jeung rumasa kalituna bakal ngajaga perasaan. Di mana urang geus ngajaga anu kitu perkara, estu urang bakal kenging urang panghampura ti Allah kalayan kanikmatan bakal kapang. Terus deui urang teu kenging gembul kalakah berang dahar. Urang ulah ngalobakeun teuing berang dahar. Kudu pilih-pilih mana anu kinten manfaat, mana kinten anu matak madarat, kanten anu matak pimaksiatan, kanten anu matak halangan kana ngalaksanakeun ibadah urang ka Allah. Udah pilih-pilih. Sakurang kudu ngabogaan, kudu boga sifat keyakinan penuh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kudu urang boga keimanan anu teguh urang ka Allah Subhanahu wa taala. Tas kurang kedah rendah hati. Selalu rendah urang, tawadu urang. Narimakeun apa adanya. Dina rezeki urang narimakeun. Lamun dina leutik urang tarimakeun leutikna. Terus urang wah ningali rezeki leutikna tapi tingali datiah ka rezekina. Sabab nerangkeun numaka wasa wa ida asobaka khairun yasirun palatangdu ila sigorihi seglamun salira dipapainan rezeki ku kami saun numaka wasa khairun yasirun leutik tapi wang ulah ningali leutikna tapi tingali palatang dur ila sigori ulah ditingali leutikna tapi wang dur ila manrojako katingali ku anjeun mah dati rezeki di mana eta datangna. Jadi ditingali teh urang di mana sabab anu ngagiringkeun rezeki lain manusia tapi Allah anu ngagiringkeun kana rezeki. Syaqad dalikal khair Allah anu ngagiringkeun kana eta rezeki. Tak kurang kadah rendah hati. Di mana geus rendah hati sok handap asal. Bujeng-bujeng dina rezeki dina urang musibah oge teu hayang nyaritakeun. Estu dek nanyakeun rek kana diri sorangan. Wa ida asobaka musibatun palatas uni ila khalqi. Di mana anjeun sakeunaan musibah palatas uni ulah bebeja ka kami. Ilah waki kanten di beja-beja. Hade omah. Di mana urang papasyanan kanten urang jeung dina segi rumah tangga. Di beja-beja urang kabatur. Ngabukakeun aib urang. Maka eta madarat jeung dosa gede. Saolah ngabukakeun aib diri sorangan di hadapan manusia. Kanten daya urang kaisin urang ku anu nyiptakeun urang. Makana urang kana bijaksana. Hartosna bijaksana nyata taresep kana bener, tara ijid kana salah eta disebut bijaksana. Di mana urang geus bijaksana timbul urang tata krama. Di mana geus kumpul di antasna urang keteguhan keyakinan penuh ka Gusti Allah, keimanan anu teguh urang ka Allah,
rendah hati, bijaksana, tata krama, berarti siap urang bersatu, moal hayang urang bersatu urang. Kudu berarti siap urang bersatu, moal hayang bersatu. Kudu siap urang silih tulungan, siap urang silih titipkeun, silih wasiatan. Kudu hayang urang berbagi, tekeng urang silih berbenci pada manusia. Supaya naon? Supaya batin bebas, teu aya sirik, pidik, jail, ngakaniaya, iren panisten, dudupa, kurumpak, kapapada sasama, timbul tekad, ucap, lampah anu kudu jajeg, kudu bener, lurus, jujur, bager, cager, welasan, asihan, dedehan, kasasama, silih asa, silih asih, silih asu, sarenek saigel sapihanean, leuleus jejer, liat tali, handal tapal, ipis lapis, nyuk galur aturan para rasul, para nabi, napak tilas para wali, para ulama, para guru-guru mapai walungan para alim ulama, malapah gendang urang ahli sunnah wal jamaah beh dituna ahli marifat ka Allah. Muncek bahasa sesepuh nyucruk galur nuturkeun para leluhur, napak tilas nuruti sesepuh, mapai walungan nuruti guru, malapah gendang nuturkeun urang orang tua. Kudu bijaksana di mana gitu. Nyata tara resep kanu bener, tara ijin kanu salah. Di mana urang geus ngarasakeun seperti itu, insyaallah sampurnaning hirup, sampurnaning maut, urang bakal selamat dunia, selamat di akhirat. Diantawisna tah sakitu. Pepeling atau papatah ama kanggo kasadaya jamaah nu di mana bae kanten anu sering ngalaksanakeun ibadah ka ieu tempat. Kanten sanes urang ngagaduhan tujuan anu sanes-sanes. Sanes tapi urang kudu ngagaduhan. Estu urang kudu muraqabah urang ka Allah anu Maha Kawasa. Supaya urang aya diri hirup urang bakal balik urang ka Allah anu Maha Kawasa. Pamugi urang sing pageuh dina ajaran, sing pageuh dina tujuan, sing pageuh urang nu diwasilahan ku urang ngajalankeun urang Islam. Tugas hakikina urang ka Allah anu Maha Kawasa dina jalan keur penyelamatan hidup urang ka Allah anu Maha Kawasa. Daya sanes kajaba ti urang ngalaksanakeun urang ngadua urang ka Allah anu Maha Kawasa. Itu diantawisna. Kedah kumaha tata cara nu dibaca ku urang ngalaksanakeun istighosah. Hiji ngalaksanakeun istighosah teh nu diaos ku urang dibiasakeun ngaos auzubillahi minasyaitonir rajim. Nu parantos diuningakeun atau diserat aya kedah diaos 33 wangsulan. Acenna ieu bade sakawasa monggo. Kadua bismillahirrahmanirrahim. 33 hasbunallah wa ni'mal wakil rabbi Musa wa Haruna qala Musa majidim bisihru innallaha sayubdilu innallaha la yuslihu amal mufsidin sareng sajabana dugi katuntas dina ngalaksanakeun istighosah. Acenna bade nu sanesna monggo angsa urang di barengan jeung ikhlas bae. Kedah nganggo syarat jeung tujuan anu inti dina panambah cara atau silsilah ngilmu atau istighosah atau riyado diantawisna hiji urang kadang nganggo syarat.
syaratna ngilmu atau istighosa atau riyado eta aya opat. Kahiji kudu ngahajakeun urang datang kana tempatna. Kadua kudu bener pokna. Diemutkeun heula kurang naon nu diaos ku urang. Bener teu ieu anu dipingpin wama teh. Jadi urang kadah ngagaduan pamandegan nyalira. Katilu kudu niat sorangan, ulah kapaksa, ulah diajak aja, kudu niat sorangan supaya kena kana lillah billah pillah minallah. Kaopat kudu nurut karena parentah guru au dipiguru urang. Kadua aya parduna ngilmu karena istighosa riyado. Eta aya opat. Hiji urang kudu nyenangkeun maneh. Kadua kudu boga pibeukeun syarat ngilmu. Katilu kudu daek babacaan. Kanten urang sajauh-jauh urang dek ngalaksanakeun istighosa cuman urang ngalamun atawa ngomongkeun batur nu teu aya guna jeung harti sok urang baca naon nu kinten aya guna jeung mangpaatna. Kaopat kudu aya anu dibahas. Tata cara bahasa guru urang kudu ditangetkeun supaya urang ulah salah jalan. Aya deui disebutkeun sahna ngilmu aya opat. Hiji kudu tawajuh ka guru. Kudu berhadapan ka guru. Kadua kudu ngarasa datullah. Katilu urang kudu ngarasa sifatullah. Kaopat ulah samar pamanggihna. Tuh jelas urang kapanggih teu salah deui, teu samar deui geuning ieu anu dek dibaca ku urang teh. Serasi jeung aturan ajaran Islam, terutama serasi jeung ajaran ahli sunnah wal jamaah, jeung serasi anu dibacakeun ku guru-guru urang, ku ulama-ulama salaf, mangga kurang kakara urang dibaca. Ayeuna mah teu kapaham jeung teu kaharti nya tinggalkeun sabab bisi cilaka. Jadi urang kedah kapanggih atau ulah samar pamanggihna. Aya deui batalna ari batal ngilmu. Batalna istighosa aya opat. Hiji metakeun tawajuh nuruti guru. Kadua ngababarkeun pamanggih. Katilu milih heulaan ka guru. Kaopat ngupat atawa ngomongkeun guru eta kabeh bakal batal ngilmu urang, bakal batal hasil istighosa urang riyado urang. Jadi di antawis nu matak ngabatalkeun kana pagawean urang, pagang urang mah jadi tapi batal karomah barokah ganjaranana sabab urang teu tepat kana aturanana. Jadi teu aya anu gampang dina ngambah kahirupan. Anu sajati teh angin tarekah anu dibarung kudua tina ati anu leah anu baris mawa kana kabagjaan kudu ditungtun ku santun, diraksa ku rasa, dilaih ku perih, diasuh ku lungguh, diasah ku kanyaah, disipuh ku karipuh, insyaallah bakal tinemu jeung kabagjaan urang ti Allah. Sabab naon sagarupa urang oge nyata urang kudu dibarengan jeung katawakalan kadah dibarengan jeung kasobaran. Nalika urang di alam kuburna taya batur ukur amal nu baris nungtun kawah kasawargaan Allah atawa ka neraka amal urang anu nangtukeun sawarga jeung neraka bakal anu nangtukeun amal urang
nyatana kadunya ulah kamuliaan komo bari mopohokeun alam kalanggengan mopohokeun urang alam kalanggengan samata-mata urang atawa sama mena urang di dunia cuman urang ukur ngumbara di akhirat kahirupan anu sabenerna tong sombong utagong ulah riis kurupa da eta mah bakal sirna kasep atawa geulis moal dipeunteun ukur hate anu baris di ajen margi dina kasalametan diri urang tergantung aya dina hate urang nu baris urang menghadap ka Rabbul Izzati nyata ka Allah anu maha kawasa. Diantawisna kanggo pepeling tiama kasadaya jamaah nu di mana bae ayana anu parantos ngamangpaatkeun anu parantos ngamalkeun amalan-amalan ti ama pamugi sing ageng mangfaat maslahat kalayan barokah ngajantenkeun kasalametan kasimpulan sing dihasilkeun ilmu dihasilkeun kabarokahan diberkahkeun dina rezekina dina diberkahkeun dina rumah tanggana diberkahkeun dina santel kahirupanana menuju urang neangan kabagjaan ka Allah anu maha kawasa. Paralun anu kasuhun bilih aya kata carita ama anu teu keuna sareng mamanahan jamaah sadaya nu di mana bae ayana mugia Allah salamina nang tayungan urang sadayana maparin jalan pikeun ngadongkang kabagjaan kalayan lungsur lingsir ngabalumbang nun Gusti nu Maha Agung tebihkeun diri tina hianat paralun disoledat kana maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Pamugi dina ngalaksanakeun istighosah ngadua urang ka Allah sing ngajantenkeun pepeling sing ngajantenkeun pangrakat diri ka Allah anu maha suci supaya urang bagja dunya bagja akhirat kalian supaya urang nyaho pijangan balik urang menuju ka Allah Rabbul Izzati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma amin. Hatur nuhun. Gusti mugi maparin ridho rahmat panghampura kanggo abdi sakeluarga sareng sadaya jamaah abdi putra buah abdi sareng sadulur sadayana nu di mana bae ayana. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.